Itu begitu ke panggung aing kaget. Culango kaluhur aya cau. Eta panitia haram jadah nu da kursi hadapeun cau moal aing katinggang cau engke. Barang aing naik tangga eta neuleuh sampuk gede-gede teuing. Ieu panitia kumaha ge ieu haram jadah ya. Beungeut aing jiga bagong kumaha? He he jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Ngajadog lain sok poho aye kumaha. Cekek ku aing urang. Peuteui ngadaharan cau naon deui buah wayahna ieu budak kana duskeun ieu nu ieu mah ieu. Lain kuna naon aing boga supir jurig peuteui. Heeh, teu ngarti aing boga supir teu kok peuleut peuteui. Ini semua naon ieu pelak urang, lain heuy nu katuang ku urang musim buah-buahan ayeuna itu adalah pelak kokolot urang baheula. Nu kana sih boga kahayang. Boga duit, lain kalah ngomongin selawat sia teh. Kebijaksanaan seorang suami. Oh, cek ibu pasti dina hati ngomong kieu. Kaya nelangka. Wong sejagat buana. Jasana para pahlawan, nuwani gagah ngalawan. Jasana para pahlawan, nu korban di medan perang. Yuk orang syukuran ngarah berkah kabehan. Yuk orang ngahiji jaga ibu pertiwi. Saha jalmana nu teu kahutangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ayyuhal hadiruna wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Wa qala aydan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Al-ayah
wa qala an-nabiyyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-jama'atu rahmatun wal furqatu adzabun. Sadaqallahul azim. Kahatur para alim, para ulama, asatid wa asatidah, para kiai, syekhuna al-mukarram, guru-guru urang sadayana nu hadir oge nu teu tiasa hadir. Muga-muga sadayana aya dina ridha Allah, amin. Tambih-tambih keberkahan, berkah ilmuna, berkah umurna, berkah turunanana. Ais pangampi papayung lembur pangersa Bapak Camat, Bapak Kepala Desa, Babinsa kalih Babinmas, BPD kalih LPM, Ketua Karang Taruna, oge Ketua MUI Desa Putat, Ciputat, Desa Putat, ulah bari malotot. Mudah-mudahan ieu desa sing jadi baldatun thayyibatun warabun ghafur. Oge tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para agnia, sehingga terselenggarana acara ieu tangtos aya dermawan kekasih Allah di dieu. Mudah-mudahan selamat dunia rawuh akhirat. Segenap para panitia penyelenggara, bapak-bapak anu hempak merbayaksa, ibu-ibu, para pemegang kunci surga. Sok sanajan sok ngomongkeun batur. Mudah-mudahan dihampura dosana. Alhamdulillah, pangulem para panitia penyelenggara dalam rangka PHBN memperingati Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-80, bersatu, berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju. Amin. Merdeka. Merdeka. Tak elok rasanya kalau kita memperingati 17 Agustus atau memperingati hari kemerdekaan tanpa menyanyikan lagu wajib nasional. Betul? Laras, dimohon hadirin sekalian, kepada ibu-ibu mohon untuk menantung. Oh, naon atuh? Mohon untuk berdiri. Sok, aing nyaho cangkel di tadi. Sok, harudang. Harudang, harudang. Itu yang di kursi jangan mendiuk. Sahabat semuanya. Oh, saya lupa sebutkan. Dan juga akhinal kiram, sahabat Banser, garda terdepan dalam mengawal setiap dakwah, dan juga pengurus NU baik Ansor maupun Patayat, dan juga MWC. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, sudah siap semuanya? Ya. Kita nyanyikan 17 Agustus, betul? Siap. Ya. Jangan ada bercanda di dalamnya, karena ini adalah lagu sakral dalam koridor negara kita, Republik Indo. Jadi jangan dianggap main-main. Yuk. Buah molor si eta. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka. Mana suaranya? Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita.
Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Hadirin dimohon duduk kembali. Kepada panitia pengantar kopi, mohon disegerakan. Sahabat Banser, siap? Saya mohon sahabat Banser, ada yang berdiri di sebelah kiri saya? Sebab si itu molotot wae tadi. Aing sieun lajuna. Pokoknya mah aing Banser anterkeun nepi ka perapatan. Aing bisa dihadang ku si itu tuh. Ih, haram jadah doang. Atuh wawo ge henteu jeung aing geus molotot da. Aya kopina Kang. Kopina aya. Jangan lupa Buya, ini acara panitia Putat bisa sukses sampai sejauh ini itu karena ada tenaga dari operator sound system. Betul? Tepuk tangan untuk mereka. Karunya Pak Haji, jamaah can araya, si eta mah geus nyengcelek di dieu ti beurang. Depi ka enjing. Kopina aya eueuh. Rokona aya. Aing ge eueuh sih. Aya gelas-gelas kosong aing mah. Itu begitu ka panggung aing kaget. Culango ka luhur aya cau. Eta panitia haram jadah nu da kursi hadapeun cau moal aing katinggang cau ge. Barang aing naik tangga eta neuleuh sampuk gede-gede teuing. Ieu panitia kumaha ge ieu haram jadah ya. Banget aing jiga bagong kumaha? Pan aing kalapa jeung campo maka resep bagong. Macam-macam Pak Haji ya. Bu, masih semangat. Betul. Cangkel. Tunduh. Sing sireman. Ih buat boga rasaan meureun. Ya. Sebelum kita mulai, mohon izin para guru semuanya dan juga sesepuh. Nyuwun sewu nggih. 2000 bae. Sebelum kita mulai, terlebih dahulu saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Andai kata ada perilaku dan ucapan saya yang kurang berkenan nanti ke depan, mohon kiranya untuk memaklumi dan memaafkan. Bisa? Siap? Karena yang berbicara dengan yang duduk mendengarkan sama-sama manusia. Aku dan kamu itu dan kita semua manusia. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Nemen-nemen teuing dosa atunya. Jadi kalau saya lupa dan salah nanti mohon dimaklumi dan mohon koreksinya. Karena antara saya dan Anda kita semua sama-sama mencari ridha Allah. Bu, sudah siap? Baiklah, kalau tadi kita menyanyikan lagu wajib nasional, sekarang kita menyanyikan lagu wajib majelis. Siap? Siap? Oke lah, yang punya HP tolong nyalakan flashnya. Ini luak liuk non flash. Yang bawa HP tolong nyalakan senternya. Oke. Sudah? Angkat ke atas Bu. Yang tidak dinyalakan mudah-mudahan HP-nya hilang. Makanya hurungkeun. Kadar ngahurungkeun HP teu milu berjuang, hayo hurungkeun, Pak, hurungkeun. HP. Banser bawa HP? Bawa, kalau bawa tolong kasih contoh yang baik.
Oke. Siap, Bu? Yuk, mari kita bersolawat. Ini contohnya ya Bu ya. Nanti tolong suaranya dikompakin. Siap Bu ya? He 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 Bisa dicoba? Iya, yang terhormat Bapak Babinsa untuk berkenan naik ke panggung. Ayo Babinsa bisa ngomong enggak? Pak Babinsa? Iya, dan Pak Babinmas? Kami undang untuk ke panggung. Sok. Men bisa mah mawa amplop. Coba Bu ya. He 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 ha. Yo, coba 1 2 3. Ha. Ih, sareurik haram jadah. Emang aing ngajak seurik itu kumaha? Teu waras ih. He he he. Sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma bi ilmillahi salatan daimatan bidawami mulkillahi. Yang keras. Sekali lagi. Kekasih kita Nabi Muhammad, idola kita Nabi Muhammad, teladan kita Nabi Muhammad, pemimpin kita Nabi Muhammad. Sholawat salam tetap padamu, engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua, selalu rindu. Datanglah wahai sang kekasihku, hadirlah dalam mimpi indahku. He he he
wasallim wa barik. Saya ingin coba banyak laki-lakinya atau banyak perempuannya ini. Siap? Mana ibu-ibunya mana? Allahumma mabruk. Pak tuh mata kaling mah embung nanya kala laki. Disebut jelema lain, disebut patung lain, nah disebut jelema teu nembalan, disebut patung jangan ngarokok. Pak kos dileuweung heuy kumaha kulan gitu. Pak bedil gerak aing ieu. Ada dama aya bu aya teu bu aya ngan sao ngan saotik. Keur manu hadir loba keneh ibu-ibu daripada bapak-bapak. Iya pak, urang penting iya ulah gelut jeung ibu-ibu. Kiih we ibu-ibu mah kabehan palid lalaki mah. Lanjutkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Atas kudrat iradat Allah Subhanahu wa taala yang berjalan di dalam tanjiji hadisnya. Kita semua bisa berkumpul, bermuajahah silaturahmi dalam rangka HUT RI yang ke-80. Mudah-mudahan tahun ini lebih berkah daripada tahun kemarin. Tahun ini lebih sejahtera daripada tahun kemarin. Dan tahun ini Indonesia lebih maju dan lebih berkah dari tahun kemarin. Sehingga melalui tahun ini lahirlah sosok-sosok pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, mengayomi rakyatnya, menyatu bersama rakyat untuk membangun NKRI. NKRI, siapapun Anda yang merasa warga negara Indonesia berhak untuk menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan, agar Indonesia kita semakin berdaulat, amin. Agar Indonesia kita semakin bersatu, amin. Siap bersatu, siap. Siap urang kompakeun, siap. Ayo cenah siap. Ayo tah heuh kitu icih eha mimiluan sok. Aya ceh eha aya. Kunaon aing ngaran eha laleutik awak nanya. Si Nining aya Nining. Ceu Icih aya ceu Icih. Iis si Iis. Ceu Kokom aya. Aya. Bo. Ibu. Pak Babinsa tolong untuk bertindak, ada yang kesurupan. Ini ibu yang sebelah sini pakai ampar enggak? Pakai alas duduknya. Bukan apa-apa Pak Babinsa. Saya takut kalau perempuan duduk di lapang atau langsung bersentuhan dengan tanah. Saya takut. Setelah selesai ngaji, takut dia kacangnya jadi toge. Aman Bu ya, aman ya. Oke lah kalau begitu. Oh si eta mah kadeuleu terpalna hejo. Mana ece mah teh kadeuleu. Mana terpal, mana banget ece. Gas.
Kita bersyukur bahwasannya kita masih diberikan nikmat sehat walafiat sehingga kita bisa merayakan HUT RI yang ke-80. Amin. Maka tugas kita adalah tetap menjaga kekompakan, bersatu padu untuk membangun negara ini, membangun negeri ini. Betul. Siapapun Anda, kalau Anda seorang pejabat, bangunlah negara ini dengan jabatan Anda. Kalau Anda seorang hartawan, bangunlah negara ini dengan harta Anda. Kalau Anda seorang ilmuwan, bangunlah negeri ini dengan ilmumu. Dan kalau Anda adalah seorang yang gagah perkasa, gede tenaga, bangunlah negaramu dengan tenagamu. Tanya diri pribadi, pejabat lain, boga harta lain, ento, hartawan lain, ilmuwan lain, tenaga ente lemah, bisa naon atuh teu boga nanaon, maka lamun urang naon jabatan teu boga, ilmu teu boga, harta teu boga, tenaga leutik, ulah ngacak-ngacak persatu, maka ku cicing nage geus ngabangun Pak, ku cicing nage geus ngabangun. Daripada omongan bapak, omongan ibu matak mecahkeun rasa persatuan, mending cicing. Setuju? Yuk. Kemerdekaan ini hadir atas kekompakan perjuangan para pejuang dan pendahulu kita. Maka tugas kita pun dalam mengisi kemerdekaan ini, mensyukuri kemerdekaan ini agar tetap ada dalam persatuan. Al-jama'atu rahmatun. Bersatu padu itu adalah menjadi asbab wasilah turunnya rahmat Allah dan menjadi kata kunci untuk kemajuan dan perkembangan kita. Adapun al-furqatu adalah perpecahan, menjadi sumber adabun bencana bagi kita semua. Maka mari kita semua menyadari betul-betul jangan mudah provokator cenah si eta mah. Provokator mah jelemana. Tuh si itu karburator. Bo, jangan mudah diadu. Emang ibu daek diadu di domba? Atuh matak yuk jaga persatuan, siap? Ayo kita bersatu, ayo dan seirama, ayo jaga persatuan. Asik-asik kumaha? Siap menjaga persatuan, Bo? Allah berpesan dalam Al-Quran, ya, Allah berpesan dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wallahu a'lam bimuradi. Pareman deui ehona. Oh aing juga ngomong di jero guha. Wallahu a'lam bimuradi. Dan berpegang teguhlah kalian pada tali agama Allah. Bersatu padulah, sesungguhnya berjamaah itu, bersatu itu adalah sumber kekuatan untuk kedaulatan kita dan mengandung hikmah di dalamnya, dan sebab itulah rahmat Allah akan datang kepada siapapun yang bersatu. Ingat, kejahatan yang terorganisir akan mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Jadi lamun urang ayeuna hese dihijikeun, lamun urang hese diajak ngahiji, saya ingat satu tayangan Pak Haji. Pak Haji, aman? Nundutan. Hayang ongko milu ka panggungnya. Saya melihat satu tayangan pangresa. Di dalamnya ada tayangan video animal.
Do you know animal? Bo? So listen to me, okay? Tonight we are together. Hayu saya ngadu keder jeung aing. Bo, abdi ningali tayangan dina video eta segerombolan domba gunung, katakanlah kebo, terang kebo. Munding. Eta munding awakna badag, tandukna panjang. Aya meureun 30 ekor mah Bu. Ngagorombol. Lulumpatan sebab diudag-udag ku 3 ekor singa. Eta kebo ku cara kacir nepi ka paburencai, maka nyengsol misah eta kebo nusa urang nusa ekor, tuluy eta nusa ekor teh diberi ku singa, beunang ditingker ku tiluan. Akhirna eta nusa ekor digulung ku tiluan, dicekek, digegel rahangna kunaon ku singa, nepi ka tidak berdaya, mengalirlah darah kerbau tersebut. Apa yang terjadi? Sisanya 29 ekor mereka berkumpul dan melihat kejadian tersebut. Entah siapa yang mengawali dan memulai, ada seekor kerbau yang berani maju, kemudian diikuti oleh yang lain, maka semuanya serentak maju untuk menyerang 3 ekor singa. Yang 2 lari kocar kacir, yang 1 perutnya terhunus oleh tanduk kerbau. Saya berpikir Bu, kok kenapa tidak dari awal si kerbau itu bersatu? Padahal kalau dari awal mereka bersatu membuat benteng pertahanan dengan tanduk, walaupun hanya sekedar tanduk, tapi kalau itu terjalin dari beberapa ekor akan menjadi benteng yang sangat kuat. Ini menjadi gambaran untuk kita Bu. Tak iya bedana manusia jeung sato mata. Manusia mampu berpikir, mampu mencerna mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang pantas dan mana yang tidak, mana yang akan lebih baik dan tidak. Maka inilah menjadi karunia bagi kita. Saya melihat dari tayangan tersebut ternyata ada pesan di dalamnya Bu. Walaupun segerombolan kerbau mayoritas, sekali lagi, walaupun segerombolan kerbau mayoritas itu tidak menentukan kualitas kalau tidak ada persatuan di dalamnya. Urang di dieu, hirup di dieu bermasyarakat, nyebutnya Bu, kalau kita menginginkan negara ini bersatu, maju, bersatu padu dan tetap maju, maka ibda binafsi, mulailah dengan diri sendiri. Mari kita sama-sama tingkatkan kepedulian dan kasih sayang, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan, Rasul pernah berpesan, ada 3 yang Allah ridhoi dari perilaku kita, dan ada 3 yang Allah murkai dari perilaku kita. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Innallaha yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalathan. Sesungguhnya Allah itu meridhoi 3 hal dari kalian, dan Allah murka akan 3 hal dari kalian. Kalau suatu pesan didahului oleh huruf inna, maka itu bermakna bahwa pesan ini harus tertancap di dalam hati dan kalbu kita. Ini berarti Allah sedang menghujamkan informasi ini untuk tertancap dalam keyakinan kita. Makanya inna ini bermakna taukid. Sesungguhnya Allah meridhoi 3 hal dari kalian, dan Allah akan murka akan 3 hal dari kalian. Yang pertama, ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'an. Yang pertama kata Allah, aku ridho selagi kalian menyembahku dan tidak berbuat syirik kepadaku. Sekali lagi, Allah ridho kepada kita Bu, selama kita menyembah Allah
dan kita semua tunduk kepada aturan Allah dan kita semua tidak menyekutukan. Saya tanya sama ibu, kalau suami ibu bawa perempuan lain ke rumah, apakah engkau akan cemburu? Bu, tiba-tiba suami bawa perempuan lain ke rumah, ibu marah atau ridho? Sedih atau gembira? Jangan sampai ada bunga yang lain di luar rumah. Ngajak geulai sok poho aye kumaha. Cekek kok aing gura. Cicing lo sok ganggu gura ih. Bo, maka kenapa ibu saja cemburu, maka sesungguhnya Allah itu zat yang maha pencemburu. Jika di hatimu meyakini ada kekuatan selain Allah, sesungguhnya Allah maha pencemburu. Sedangkan yang memberikan kita hidup adalah Allah, yang menjamin kita hidup adalah Allah, yang memberikan segalanya adalah Allah, maka jangan sekali-kali menyekutukan. Maka tugas pertama kita Pak, Bu, mari kita sama-sama melihat pesan Allah yang lain dalam Al-Quran. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Wallahu a'lam bimuradih. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan ditaati perintah dan larangannya kecuali aku, kata Allah. Maka fa'budni, beribadahlah kalian semua kepadaku, wa aqimis salata li dzikri, dan kerjakanlah, tunaikanlah, dirikanlah salat untuk mengingatku. Barang siapa yang banyak salatnya berarti dia banyak mengingat. Barang siapa istiqomah dalam sholatnya berarti dia telah istiqomah dalam mengingat. Pak, Bu, setiap orang sholat itu termasuk berdoa. Sakur jalma sholat kaasup ngadoa. Setiap jalma sholat termasuk bersyukur. Itu adalah bentuk nyata kita. Perbuatan nyata kita dalam bentuk bersyukur. Bohong lah menjana bersyukur tapi teu sholat. Pakai deh. Bohong jalma nyebutkeun jalma syukur tapi eta jalma teu ngalakonan sholat. Makanya setiap jalma sholat dia bersyukur, setiap jalma sholat dia berdoa. Tuh setiap nu ngadoa ka asup sholat. Kartos tuh Bu, Bu, kartos entah. Bisi teka harti. Kulu syukroin kacangun. Ngaca dong, heula usak sarori heula cing. Cing. Kulu sukroin kacangun. Ari saban-saban sukro eta make. Walaisa kulu kacangin sukroan. Jeung henteu ai setiap kacang nyengclek dina sukro. Betul? Rampeyek oge make kacang. Lain sukro. Martabak oge aya kacangan, lain sukro. Ibu oge aya kacang lain naon euceuk daek disarwakeun jeung sukro. Kulu jerukin buledun. Ai saban-saban jeruk eta walaisa kulu buledin jerukan. Tidaklah setiap sesuatu yang bulat itu adalah
apel oge lain, anggur oge lain, lato-lato oge lain. Oh pan eta lato-lato viral kamari. Oh sekelas yang terhormat presiden kita, mantan presiden kita Bapak Jokowi. Eta kana lato-lato dipilueun. Tok 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 tok. Pan anak urang ya kamari mah usum eta viral. Da di Indonesia mah kitu geuning. Kumaha angin. Betul. Angin lang layangan. Milu lang layangan. Angin janda bolong. Janda bolong kabeh. Angin agronema. Agronema kabeh. Betul. Angin ngonten. Ngonten kabeh dina pacebook. Oh, eta jelem kot ngupload beungeut aya sapoe 17 kali mah. Ai viral henteu. Bo termasuk Bapak Babinsa. Sarua. Ari budak mah, budak laleutik mah main lato-lato teh dina leungeun. Ari Pak Babinsa mah dina jero sarung, tok 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 tok. Nyapanya? Tuh, anggut bapak nage. Teu kabayang eta nu Babinsa lato-lato nya punya. Tong dibayangkeun ceu gawe. Yang pertama, tugas kita adalah tetap istiqomah dalam mempertahankan akidah, mempertahankan keyakinan. Ini qad taraktu fikum syai'aini kata Rasul. Sesungguhnya aku telah tinggalkan, sesungguhnya aku telah tinggalkan dua perkara untuk kalian dan kalian tidak akan pernah tersesat. Lang tadillu ba'daha. Kalian tidak akan pernah tersesat setelahnya. Maksudnya apa? Jika kalian tetap berpegang teguh kepada dua perkara itu, selamanya kalian tidak akan pernah tersesat. Apa yang pertama? Al-Quran dan As-Sunnah. Bo, maka mari kita sama-sama berpegang teguh pada tali agama Allah, Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup kita. Semakin kita memahami agama, semakin negara terjamin kelestariannya. Dan seseorang yang memahami agama, dia tidak akan pernah rela untuk merusak alam ini. Karena dia tahu setelah dia mati, anak cucunya yang akan melanjutkan hidup ini. Betul. Maka jangan engkau rusak alam ini, jangan engkau rusak dunia ini dengan perpecahan, permusuhan, dan engkau tinggalkan keruksakan di muka bumi ini sehingga anak cucu kita yang menjadi korban. Setelah kita semua tiada, setelah kita semua binasa, tinggallah anak cucu kita untuk meneruskan cita-cita mulia kita. Tapi anehnya kita meninggalkan cedera, kita meninggalkan luka bagi mereka. Maka jangan tinggalkan air mata untuk mereka, tetapi tinggalkan mata air untuk sok ece beuki kalapa henteu? Bareuki kalapa? Oh sok melak. Ai beuki kalapa osok meuli komo bulan puasa mah Pak Ustad. Ongkoh ngerumasa bareuki kalapa, anehna teh teu daekeun marlak kalapa, seolah-olah teu boga anak. Kolot urang mah baheula rek nancepkeun kalapa teh, rek kadahar kitu bah. Teu kadahar ku aing ge atuh sugan we ku anak incu. Eta urang ayeuna ngadaharan kalapa, ngadaharan peuteuy, ngadaharan cau, naon deui buah. Wayahna ieu mah budak kana duskeun ieu nu ieu mah ieu. Lain kuna naon aing boga supir jurig peuteuy. Heeh, teu ngarti aing boga supir teu kok dulu peuteuy. Pak Haji. Tah, lamun kameramen mah teu kok dulu samangka. Heeh. Sebab si eta mah helikopter. Nya, panas samangka teh Pak Haji itu mampu untuk melancarkan peredaran darah. Mata keur lalaki anu kawas helikopter, terang Bapak, Pajana. Pajana? Heeh. Kasih tahu Pak Tayo. Iya, kalau Pak Tayo dan Pajana sudah memasuki fase helikopter, terang aja helikopter.
Pan lalaki mah kumaha umur cek. Dengein. Please deh, kalau aku lagi ngomong please menjedog. Lalaki mah kumaha umur? Umur 30 tahun kahandap cek. Tak eta juga pesawat tempur. Heeh. Unggal putih nembakan BU kabosan. Aya deui umur 40 tahun kahandap. Tak eta mah kawas pesawat mata-mata. Moal waka nembak ngintei heula. Memeh nembak teh eta mah warning up cenah ge. Batur mah warming up eta mah warning up. Haram jadah. Luhung keneh eta mah mata-mata mah. Ieu helikopter nu kumaha 50 tahun kaluhur. Nah disebut helikopter teh gitu sebab ari helikopter mah ai sora ngaguruh ai tanaga eueuh. Tak eta mah harus banyakin makan semangka. Insya Allah Pak, makan semangka habis 1 hulu. Oh jangan 1 hulu dong, 1 biji. Iya, maunya 1 hulu. Bingungan batur kumaha ngitungna. Pak beli semangka berapa? 1 hulu aja. Makan semangka, bejaan salaki. Pak naon? Poe Jumat yeuh, kitu yeuh. Naon? Semangka. Gitu. Matak lamun poe Kemis bebaskeun kana salaki, yeuh semangka yeuh gitu. Heuh can mencret matong eureun. Insyaallah Bu 2 jam ge daekeun. Cicing jang, cicing nu jomblo cicing tong moal ngarti sia mah cicing. Ieu mah bab perhelikopteran ieu mah. Gitu. Bu, Ibu ini semua naon ieu pelak urang lain heuy nu katuang ku urang musim buah-buahan ayeuna itu adalah pelak kokolot urang baheula. Nu kana semoga kahayang. Boga duit lain kalah ka main selawat sia teh. Beuli binih atuh kali-kali tancapkeun di kebon. Boga ieu mah teu boga kebon sasa elos. Eta nu kitu ngaranna amal jariah nu kitu. Salila tangkal jadi dihakan ku saha wae diala ku saha wae ngocor teh jariah ka urang. Mentak mun bisa mah Pak Haji tah sapanjang jalan teh sok ceceban nu manfaat. Ceceban nu manfaat sapanjang jalan Pak Haji tanah sasa los. Atuh komitmen heula ti ayeuna. Ieu mah nanceban ge agronema sia mah. Lain ulah meuli agronema. Ngan cobalah ada visi di situ dong. Imah sakuli lidah buaya. Ja anggar eta ibu rek nyambal meuli cengek ka warung sia teh. Matak naon hareupeun imah teh pinuhan ku cengek atuh. Ngirit-ngirit biaya, ngirit-ngirit resiko dapur, betul. Ieu mah lidah buaya. Hoi. Ayo mari kita sama-sama untuk menjaga kelestarian ini, betul? Betul? Maka yuk urang kabehan ngajaga. Kumaha ngajagana? Pahami dulu ajaran Rasulullah karena Rasul berpesan orang yang tidak mensyukuri hal kecil maka dia termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah. Betul? Maka yuk bagaimana cara kita agar bersyukur? Cek tadi jalma nu ngadegeun salat sok di dieu piraku masjid sagede kitu teu pinuh ku lalaki nu kabeh aya di lembur ieu. Molotot ka ai geuleuh. Piraku lembur sakilegana teu bisa minuhan masjid. Pinuhan supaya naon? Di dinya pintu langit terbuka karena Sayyidina Ali pernah ditanya, "Wahai Ali, kapan langit tertutup?" Langit, pintu langit tertutup ketika manusia berbuat syirik kepada Allah. Lamun aya pamusyrikan di dieu maka pintu langit bakal dikunci ku Allah. Artina sahebat kumaha urang ngadoa, doa moal matak diijabah sebab aya aya naon cenah bawa?
aya pamusyrikan. Ajarkeun nyabunya, maka setiap bapak, setiap ibu punya kewajiban untuk mengajarkan sholat kepada anak agar anak kita mampu menjadi anak yang bersyukur. Ustadz, apa korelasinya atau apa sangkut pautnya kemerdekaan dengan sholat? Itu lamun jalma wani ninggalkeun sholat berarti dia masih terjajah, berarti dia secara batin belum merdeka. Kenapa? Karena dia masih terjajah oleh hawa. Bagaimana dia akan memerdekakan orang lain? Bagaimana seorang suami memerdekakan istrinya? Bagaimana seorang ayah memerdekakan anaknya kalau dia sendiri masih terjajah oleh hawa? Maka mari kita sama-sama merdekakan diri kita, karena musuh yang paling sulit itu adalah musuh melawan hawa nafsu. Bung Karno pernah berpesan bahwa menghadapi musuh di luar itu lebih mudah ketimbang daripada menghadapi lawan di negeri sendiri, dari bangsa sendiri. Cek Bung Karno ngomong gitu. Maka urang ogenan mematahan batur mah bisa, tapi mematahan diri yeuh urang nu teu bisa mah. Betul teh? Leres teh? Hok merangan kagorengan batur mah bisa urang teh da katempo ku urang, tapi merangan hawa nafsu nu aya dina diri urang, yo ibda binafsi, merdekakeun heula diri urang kabehan. Pak, merdekakeun diri urang, pamajikan urang, anak urang, supaya ieu pangeusi nagara jadi jalma-jalma anu ecreug, jalma-jalma anu bersih dohir batin. Amin. Matak seorang bapak yang baik, dia akan memberikan qudwatul hayah kepada keluarganya, kepada lingkungannya. Kenapa? Karena dia bukan hanya sekedar memberi contoh, tapi juga mampu menjadi sakai deui. Mere contoh mah gampang, sararea oge bisa, tapi jadi contoh mah hes. Siap jadi contoh, siap. Siap jadi contoh, siap. Batak lamun Pak, lamun kakuping sora adan, kakuping kumandang adan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seorang bapak yang baik dan seorang ibu yang baik, dia akan menjadi qudwatul hayah, suri teladan yang baik dalam hidup untuk anaknya. Gampang jeung batur mah Bu, jeung anak urang wae heula. Regejegna hiji lembur, regejegna hiji desa, dimulai dari lingkungan keluarga. Karakter anak bisa alus, bisa goreng, tergantung karakter indung bapak. Nah, lamun indung bapakna cekcok wae, lamun indung bapakna teu harmonis, nu jadi korban anak. Nah, maka hadirnya seorang ayah, dia berfungsi untuk memberikan energi maskulin kepada anak agar ia tumbuh dewasa, keras tapi selaras. Dan seorang ibu berfungsi untuk memberikan energi feminim agar anak tumbuh dewasa, mempunyai kelembutan seperti sutra tapi penuh dengan kemuliaan. So, itulah cahaya untuk seorang anak. Ayah dan ibu adalah cahaya pelita untuk anak. Sebagaimana kita menyadari dunia ini disinari oleh bulan dan matahari, kedua-duanya bersinar pada waktunya masing-masing. Maka bersinarlah ibu dan bapak ini pada waktunya masing-masing agar anak-anak kita tumbuh menjadi karakter yang kuat tapi selaras, lembut tapi penuh kemuliaan. Insya. Maka buru-buru Pak, sing jadi bisa jadi contoh ke anak urang kabehan. Amin. Men kadengnya adan, ulah loba omak nyek ka masjid. Kumaha cek anakna, hayu jeung bapak, aing mah capek. Aya nu kitu Bu. Bedil. Ai ka anak mah ibu kate lekoh ngomong, "Neng ka masjid, salat. Hayu jeung mamah." Ih, mamah mah capekeun. Neng. Teu nyaho pagawean mamahnya. Mamah mah ya, mamah mah subuh-subuh nyeuseut baju. Burang-burang moe baju. Peuting-peuting modosotkeun.
Lamun urang geus jadi contoh ngong adan buru-buru jadi contoh ke anak kama qala Salman Khan. Ho 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 meh dilaga terakna ko hilaga terakna peci baju sarungna beken jeung sajadahna kolot nu pangheulana budak tukang ngeunana peci baju sarungna beken jeung sajadahna ho 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 geura pake mukena amparkeun sajadahna geura pake mukena amparkeun sajadahna tunda heula hapena ibu nu pangheulana geura pake mukena amparkeun sajadahna siap ulah kurnitah wae kalah kahare kalah ngorekeun HP isu kenepi ka aya nu kitu aya budak teuing di mana indung mah keur kumaha aya nu kitu aya cekek. Urang doakeun heula nu geus nyawer pangarsa Kang Jana mudah-mudahan sing panjang umur ikhlas pajana atuh ari ikhlas mah tambahan deui mudah-mudahan nu nyawer sing panjang umur anu henteu mah teu tanggung jawab Pak Haji moal Pak Babinsa nang ning nang duh aing teu ngeunah rasa cek Babinsa Bo ibu ajaran ku ibu geura ajaran ku ibu Pak naon yuk urang amalkeun nu mana heueuh cek Iruhai urang ajaran yuk salat tahajud 2 rakaat we ulah loba teuing bisi utah sok peuting ieu ku ibu engke ajakan salaki anak ajakan salaki panghareupna pamajikan jeung anak ditukang nuturkeun ketika ibu melihat suamimu mengucapkan takbiratul ihram Allahu Akbar diikuti oleh ibu dan anaknya kemudian selesai mengucap salam suami mengangkat tangannya berdoa diaminkeun ku pamajikan jeung anak itu adalah doa yang dahsyat rekumaha Allah nolakna coba geura rekumaha malaikat teu nyatetna coba mantak ajakan salaki karasa ku ece begitu beres ngadoa salaki teh malik kanu jadi pamajikan kumaha cek salaki teh nyi hampuranya aa bisi salila ieu mimpin rumah tangga teu adil jeung teu bijaksana daripada mawa katenangan kala ka mawa karungsing kumaha cek majikan aing nyaho rumah tangga jeung mana mah senang-senang tah ibu lamun salaki geus pasrah kitu ulah sok dibalikeun kumaha cek ibu ih nyai ge saru mamah ge saru bahkan ulu bado sama mam naon sebabna mam masuk COD tara bebeja bo cek salaki teh ih loba keneh bapak dosa mah ibu ningali salaki daek menta hampura ajaran penting ieu beres salat pasti ibu akan melihat sosok yang istimewa dari wajah seorang suami begitu suami menta hampura pasti cek ibu mengakui kejentelan dan kenaon bantuan
kebijaksanaan seorang suami. Oh, cek ibu pasti dina hati ngomong kieu. Kaya nelangka wong sejagat buana, bagus rupa ayu kaya satria Arjuna. Ho 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 ho, cuma suami kula. Minta hampura deh ke anakna, anaking hampura bapaknya. Ha jungjunan lato-lato sing jadi idaman. Ho sok sing kompak sok. Arek moal. Ho sok bareng. Ha jungjunan sing jadi idaman. Demi bulan dan bintang kulo demen sampean. Ha jungjunan sing jadi idaman. Anjay. Fix ieu mah Papa Binsa. Berarti nu edan lain aing wae. Kabeh milu edan. Heeh. Geunah wae aing edan sorangan. Hoyong ibu kitu hoyong. Ajak supaya tidak terjadi kemusyrik dan tidak menjadi orang yang tidak menjadi orang yang tidak bersyukur. Yuk tugas urang nu kahiji dalam mempertahankan kemerdekaan ini, jagalah akidah dan amalan kita tetap menjadi ahlus sunnah bukan ahlus sunnah wal gagabah. Woi ngaku jelema ahlus sunnah wal jamaah kalakuan ahlus sunnah wal gagabah. Nu mana eta teh? Ari tahlil beuki ai berjamaah henteu. Aya nu kitu. Bedil. 2 Bu. 2. Wa anta tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kata Rasul yang kedua, Allah akan ridho dari kalian selama kalian berpegang teguh pada tali agama Allah, Quran dan Sunnah. Maka selamanya kalian jangan bercerai-berai, bersatu kita. Bercerai-berai kita runtuh. Kawin lagi kos payu wae. Babin masina kawin lagi. Bo, mari kita sama-sama ajak diri kita, keluarga kita untuk memelihara persatu agar negara ini senantiasa menjadi negara pusaka yang akan diwariskan atas generasi yang akan datang. Betul. Tapi jangan lupa, Pak, jangan lupa, karena selama manusia hidup, selama belum kiamat dan setan masih bertengger, permusuhan tidak akan pernah mereda. Iri dan dengki tidak akan pernah sirna. Betul. Maka pertama, yuk pererat hubungan silatur. Yang kedua, jalin persaudaraan tanpa iri. Jalin persaudaraan tanpa iri dengki. Tatangga maju syukuran sugan aya keur nginjem duit. Betul. Tatangga kabeli mobil syukuran aya jeung injem-injemeun sakalian nu ngajuru jeung nu ka rumah sakit mah. Betul. Tatangga kabeli motor syukuran aya injem-injemeun. Betul. Ieu mah tatangga ngredit motor pan eueuh mah panas teu kabeuli. Sabaraha bulanan eta? 24 bulan kabayar nyangkena. Emang rek milu mantuan kumaha? Dibawa ku anak nanti cobaan, gorolong ngalewat ka imah manehna kumaha cek eueuh ih budak nu motor eueuh nu ngagerung setoran Bo, bersaudaralah tanpa iri. Yang ketiga, tetap saling menaseh. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis, saling menasehati antara kebenaran dan kesabaran. Tuh sing bener hirup teh, sing sabar hirup teh. Tuh selama itu dilakukan oleh kita semua, kata Rasul, kita tidak akan pernah tersesat.
Yuk, makana Bu, awas ya. Hayang kieu merdeka teh ce. Hayang merdeka kieu teh. Cok tanya ka diri, milu berjuang henteu? Milu perang henteu? Yuk, negara ini dimerdekakan atas jerih payah, air mata, darah, keringat, bahkan nyawa sekalipun. Maka wariskan kepada anak-anak kita bagaimana negara ini terwujud, bagaimana kedaulatan ini terbentuk. Jangan engkau remehkan, jangan engkau lupakan bahwa kita hidup di mana dulu darah mengalir di tanah kita. Kita hidup di mana banyak saudara dan nyawa hilang. Maka urang kabehan Pak, Bu, kahutangan. Cung, di dia nutu kahutangan. Ayah di dia nutu kahutangan. Bu, ih hutang naon cenah. Ari ieu negara urang merdeka emang jerih payah saha. Iya negara urang bisa berdaulat ieu emang korban saha. Para pahlawan, para pejuang. Jika ada pejabat aparat di antara kita yang berkhianat, maka mereka bukan mengkhianati kita yang masih hidup, tetapi mereka mengkhianati para pejuang dan para pahlawan. Betul? Betul? Jika ada para dewan rakyat kita yang terhormat, mereka korupsi, maka itu bukan mengkhianati kita. Tidak Rosalinda, tidak Rodolfo. Tapi mereka mengkhianati para pendahulu kita dan para founding father, para pahlawan kita. Maka rasakan sensasinya, tanyakan pada jiwa pribadi masing-masing, apakah kita memiliki hutang kepada mereka? Jelas kita memiliki hutang, karena kita bisa hidup bebas, bernapas dengan lega, itu karena pengorbanan mereka. Betul? Laras. Kama kola Amir Khan. Ayo syukuran usi kemerdekaan, ngolah negara kuragam pembangunan. Tong di kotoran mabok-mabokan komo perjudian, bisi diturutan ku anak turunan. Negara jeung bangsa jadi awut-awutan, saha jalmana nu teu kahutangan, margi kiwari loba nu teu syukuran. Ayah Pak Haji di tukang api-api budeg. Jika napa babin sama kudu kusinden. Kamari ge kusinden mah daekeun ka hareup. Ka pangarasa Bapak babin sa sumawana ka pangarasa babin mas anu sayang. Dihaturanan sok dihaturanan enggal kapayon sok enggal kan ka dieu ka kaburu lak-lakan aing nolol. Atuh lamun babin sajeng babin mas teu mawa duit nginjem heula. Bo, urang kahutangan tuh, kahutangan kabeh oge. Sok, ulah komo urang rakyat pejabat nu bertugas poe ayeuna kahutangan. Hei, kangunahan hirup urang, hirup di negara Indonesia, menghirup udara nu aya di Indonesia. Ini bukan karena kepintaran kita, ini bukan karena titel kita, tapi ini atas dasar perjuangan para pahlawan kita.
jangan menjadi pengkhianat di antara kita. Betul? Laras. Yuk, mari kita sama-sama berpegang teguh pada tali agama Allah. Siap? Siap? Nuka sabaraha? Nuka sabaraha? Nuka tilu. Leungit. Nuka tilu, jangan berhenti untuk saling menasehati dan menyayangi. Sekali, jangan berhenti untuk saling menasehati dan Allah berpesan dalam hadis qudsinya, inni la ahimmu bi ahlil ardi adzaban fa idza nazartu ila umari buyuti wa ilal mutahabbina fiyya wa ilal mustaghfirina bil ashar sarraftu dzalika anhum. Kata Allah, sesungguhnya demi kemuliaan dan keagunganku, ketika aku akan menurunkan azab dan bencana kepada satu kampung, kepada satu daerah, maka tatkala aku memandang di antara mereka masih ada yang memakmurkan masjid dan masih ada orang yang saling menyayangi satu sama lain karena Allah, dan masih ada yang beristighfar, bertobat di waktu sahur, maka aku palingkan agar bencana itu tidak datang kepada mereka. Maka lamun salila urang dia silih naon, silih omongkeun, silih paseaan, silih teu patanya, eta teh sarua jeung ngondang ben. Lamun aya masjid di dieu teu diareusian, teu dimakmurkeun, sarua jeung ngondang. Balik deui nu kahiji naon, Pak? Eueuh cek aing ge. Nu kadua ngelun eueuh. Nu katilu nyungsab. Nu kahiji selagi ada masjid yang dimakmurkan dan ada orang yang maju ke depan, iya, thank you baby, thank you very much, sarang heo, sarang tawon, bo, poho deui naon dia, satungtung aya keneh masjid nu dimakmurkeun, berarti tanya dari pribadi masing-masing, hei, lalaki. Ini parah ini. Ini parah nih. Tenang, tenang. Bo. Aya masjid di dia. Di antara. Kade bejakeun ka salaki. Pah, ka Mas. Bejakeun. Pang goreng-gorengna lalaki saumur hirup tara asup ka masjid. Sakali asup ka masjid pangharupna alabatan imam. Paeh. Arek babinsa pangharupna alabatan imam. Babinsa babin Mas. Kabage waktuna paeh mah paeh. Betul. Laras. Yuk. Dorong suami ibu, dorong anak-anak ibu makmurkeun masjid agar tidak turun bencana. Yang kedua, nasihati keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, karena selama kita mau saling menasihati, Allah ridho kepada kita. Hayang diridhoan ku Allah. Hayang diridhoan ku Allah. Iya aya lembur di Indonesia, di antara beberapa lembur ternyata lembur aing ngali ka dieu molotot. Di antara beberapa lembur ternyata aya hiji lembur nu dipikar ridho ku Allah, eta lembur kabehan. Naon sebabna? Sebab hiji eueuh pamusyrikan di dieu. Dua, kabehan warga di dieu mah berpegang teguh pada tali agama Allah, Quran jeung sunnah dipake. Nu katiluna daek silih wasiatan, daek silih nasehatan. Di nasehatan teh teu ambek, di nasehatan teh teu naon, teu ngambek, teu pundung, tapi nerima, nerimo, opo odonyo, legowo,
Bo, ayah jelema di bejaan pundung. Bedil. Maka yuk nutilu tadi supaya orang diridoan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Beres tak pangarsa? Tilu perkara lamun dilakukan ku orang Allah bakal ridho, maka kemerdekaan ieu akan kapendak hikmahna. Nu kadua, tilu perkara Allah bakal murka ka urang lamun ku urang dilakonan. Hiji, wa yakrahu lakum kila wa qala wa kasratas suali wa idha'atal mali. Nu perkara nu kadua nyaeta tilu perkara anu Allah murka lamun eta tilu perkara aya di lembur urang. Nu kahiji nyaeta Allah murka lamun urang sibuk dengan desas-desus. Lamun urang kabehan sibuk desas-desus masinikeun kagorengan, masinikeun kalemahan, masinikeun aib. Sok ibu-ibu ngaku pernah ngomongin RT tuh. Ngaku cek. Deuleu ku ibu awak RT baregang kabeh ge. Aing malen ngomongin pajana ieu lain. Bo, salila ibu sibuk berdesas-desus. Nya, Pak Haji, Pak Babinsa, nyun sewu ge, 2000 wae. Lamun Babinsa, Pak Haji, Pak Kuwu, Pak Lurah, neuleuh ibu-ibu, ningali ibu-ibu, ulah komo lobaan kieu, duaan we ngarendeng. Hek ngobrol, semakin senyap suara natar nyaris tak terdengar, berarti informasi mendekati akurat. Sok ibu-ibu lamun keur ngagosip, lamun keur ngagosip, modekeun tarik. Semakin senyap suarana, 99% informasi nu katarima akurat. Makanya lamun Babinsa jeung Pak Haji jeung Pak Kuwu kabehan neuleuh ibu-ibu ulah komo lobaan. Duaan we esih jeung icih. Cek esih teh kieu. Eta duaan ge ibu-ibu mah saheng Pak. Alebatan langsung. Eta duaan ge esih jeung icih rame eta menarik. Selalu ada topik menarik lamun keur ngomongkeun batur. Tambah deui ku Cireni. Ngaku sia mah ngareunah sareuri ieu pamajikan aing mah di imah eraon ot aing ngapalkeun ieu 2 minggu ngapalkeun ge aing keur ngapalkeun si Erik tah ot ditepak di tukang eueuh gawe kikituanan cek pamajikan aing ngaliuk cicing piduiteun cai eta tuluykeun cenah kitu. Bo lamun urang lembur dieu sibukna desas-desus karena dosa batur, lain sibuk ngagenggeureurkeun, lain sibuk amar ma'ruf nahi mungkar, tapi kalah ngagede-gedekeun kasalahan batur bari jeung teu mere solusi, maka itu sarua jeung ngundang murka Allah. Cung nu sok ngomongkeun salaki cung. Cung sok ngomongkeun salaki. Sok nu sok keheul ka salaki dipasang dina status WA cung. Cung, hok diberi hadiah ku aing boro. Sok, ieu mah keheul ka salaki geura. Ditulis dina status WA. Indung-indung kepala lindung iong, aki-aki ngala belut.
Kaduhung aing kaduhung gableg salaki kanu burut. Ih, cek salakina gawe ieu pamajikan aing. Ka aing ieu mah cek salakina. Ku mah cek salakina pasang deui dina statusna teh. Jadi salaki jeung pamajikan ayeuna mah perang status. Silih sindir da ngomong mah teu wan. Nu geus-geus ge dicab. Bo, Bo, cek salakina teh. Salawe mah 25, hangana kacangana pariuk, hawewe zaman ayeuna, banget herang punduk hawuk. Gegeliseun teh gegeliseun. Ai banget Korea, geura ai cokor-cokor Afrika. Aya nu kitu aya. Tuker tambah. Heuy. Bo. Empek euceu rek gegeliseun mah hareupeun salaki. Pek euceu rek make parfum mah di imah. Keur aya salaki. Kok malaman salaki rek balik buru-buru euceu teh. Sok pake ku euceu, meh seungit ka irung salaki. Kapan ieu biang kerok natis ieu? Pasti begitu salaki balik ke imah. Harum apa ini? Cari sampai dapat. Oh, salaki. Oh iya. Imah salaki balik geura sasalaman ka pamajikan, inu ieu bau laja. Nu ieu bau muncang. Barang sare jeung salaki penting-penting cek salaki ya Allah, alhamdulillah sare jeung rendang. Kiih geras itu mah geura. Hei, ai seuri wae ulah sok ngagebugan tongkong batur. Karunya batur, itu salah teu naon digebugan. Heuy. Kade, karunya salaki euceu. Ih, aing. Batur neangan duit burang peuting. Ari euceuna ngagelis jeung batur. Ih, cekek ku aing geura ya. Ih. Mun pamajikan aing geus dituker tambah begitu. Bo, senangin dong suami. Kenapa suamimu dia bawa pulang ke rumah membawa duit walaupun tidak seberapa. Itu adalah jerih payahnya, betul? Leres. Euceun mah teu nyaho salaki mawa duit teh ting ladang naon. Ih teu nyahoeun ieu. Kadang-kadang eta salaki mawa duit ka imah. Meureun imah meureun. Motor cicilan, mobil gadean. Keur ngabela anak pamajikan. Burang kapanasan, peuting kahujanan. Nepikeun ka awak pinuh hapuran. Hirup padaru sing di udah gelising nepi ka gering. Laja-laja, ubaran laja-laja. Heuh si emak marud laja, mak nya naon eta? Laja, jeung naon? Ubar hapur. Dibalur ke awak salaki sabobeuting gegetrek. Barang nyingkap naonna simbutna aku mah cek ibu alhamdulillah aing sare jeung babinsa. Horengan awakna loreng. Kade bisi babinsa make seragam loreng lain hapur eta mah lain eta mah. Bo. Karunya henteu ka salaki. Heuy eta salaki stres hayang nyegumakeun, hayang melihat senyuman seorang istri, hayang kita. Kami ieu para lalaki bantuan atuh geura ai geura. Kami ieu para lalaki lamun balik ka imah cana naon geus neuleuh pamajikan. Heeh nyerengit kitu. Geus nampa pamajikan senyum gitu. Cek pamajikan teh memandangmu. Tembal ku bapak najis. Salaki datang,
papageun ku senyum gitu. Oh sok tarak. Heeh sok. Tuluy salaki aya tos uwi. Engke salaki asup ka ieu mah kakarak euncuk ongkek. Nya babinsanya. Heeh, amalkeun babinsa. Selamat ongkek. Ih, euceul mah teu nyaho sih eta salaki euceul berang peuting yeuh. Eta kadang-kadang salaki mah hayang kacumponan teh, hayang nyenangkeun pamajikan, ting ladang naon. Meta musik ceng. Hop. Sugan aing lain jelema eta. Lama tuh uyak-uyakan mah sugan aing lain jelema. Sok tuluykeun. Setiap manusia yang punya angsuran lieur unggal bulan keur mayar cicilan. Anak tukang jajan indungna beuki dangdan salakina edan lelempangan di jalan nginjem kami toha sarua teu boga tungtungna maling domba tatangga. Makana eta salaki senangkeun cok. Arek senangkeun. Heeh. Ieu mah salaki balik boro-boro juguhan kopi senyum pun tak ada. Jangankan menyambutku dengan senyum manismu, bicara saja seakan tak mau. Bu, siap mapagan salaki, siap nyenangkan salaki. Nya ulah sok berdesas-desus kasalahan batur wae ceuda urang ge boga kasalah. Bapak oge ulah sok loba nungtut. Pak. La ilaha illallah. Hoyong boga pamajikan geulis. Nya, kita sering mendengar istilah kenapa rumput tetangga lebih hijau daripada di depan rumah. Betul? Itu karena rumput mereka diurus, Pak. Dimodalin, Pak. Betul? Gerak pamajikan bapak ge modalan belikeun wardahna. Belikeun bedak cempakana. Belikeun skincare-na. Non tadi tenan ceng. Poho. Belikeun eta segera. Insya Allah begitu make kosmetik pemajikan bapak katempona bakal hejo ku bapak. Atau kapan lebih hijau daripada rumput tetangga? Oh, iya mah geura ari hayang pamajikan geulis aing ngamodal. Pak. Bu. Bantuan abdi. Ibu tinggal ngajawab dong. Naon cenah Bu? Oke lah kalau begitu. Pak. Hoyong ningali pamajikan geulis. Modalin. Anjay. Ingin melihat istrimu baik. Ajarin. Ingin istrimu patuh. Cukupin. Si eta keur gagaro ge dong. Cuk urang mah gagaro bae. Ih, kot bari ngaritem dong. Atuh jakadol aku aing ijem. Ingin istrimu solehah. Contohin. Atuh gagaro bae geura. Ulah eureun. Buah hapuran sia tanta. Oh entah. Bu. Masih kuat, Bu? Masih kuat, Bu? Maka stop, jangan berdesas.
ulah sok galib ngomongkeun da urang ge boga kasalah. Yuk tuturkeun abdi. Tuturkeun abdi. Oh acan ho acan ho. Atuh ho ulah nyorongot acan. Ih. Salintuh-lintuh na lauk. Pak ngomong bedil kok aing raya. Salintuh-lintuh na lauk. Can ngomong. Arek teh bedil. Salintuh bercanda ya Pak ya. Aing bisa dihadang balik. Salintuh-lintuh na lauk. Tetap aya tulangan. Sakuru-kuru na lauk. Atulah melong ka aing kuruna atuh. Sakuru-kuru na lauk. Tetap aya dagingan. Sabagur-bagur na jalma. Tetap boga kagorengan. Goreng bala-bala sa goreng-goreng na jalma tetep boga kaalusan teangan kaalusan dina kagorengan batur eta akhlak ngaranna teangan kagorengan dina kaalusan diri eta ikhlas ngaranna ulah dibalikeun matak nempok batur salah nempok batur keliru lain bahan omongkeuneun lain bahan gosip komo gibah tapi eta teh bahan pahala keur urang tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis bersin batuk minum keramik bila batuk berlanjut gebugan dokter. Teruskan Bu. Itu nu kasabaraha? Nu terakhir. Nu kadua. Kapan keur ngomongkeun tilu perkara nu bakal dimurkai ku Allah? Betul? Hiji desas-desus, sibuk desas-desus lain sibuk naon? Menerkeun. Nu kaduana Allah bakal murka lamun urang loba ngemukakeun pertanyaan nu eueuh gunana. Artina di mana loba perdebatan maka itu akan memicu perpecahan. Sakai deui. Di mana aya perdebatan maka di situ akan menjadi celah untuk perpecahan. Matak hindari majelis perdebatan. Teu kudu di enaonan, teu kudu di hadiran, teu kudu di ieunan. Sebab eta teh lain mawah adem tapi kalah mawa panas. Hindari. Nu terakhir Allah bakal murka lamun urang sok membuang harta cuma membuang harta poya eueuh manfaat. Disebut eueuh manfaat nate sebab teu bisa ngiket hate jalma kana kataatan, teu bisa nuduhkeun jalma kana bener, kalah ka moekan hate jalma. Kartos henteu Bu? Bu kartos henteu Bu? Yuk ngadoa heula bebarengan. Angkat pandanganna Bu. Sok, angkat pandanganna. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين حمد النائمين حمد الشاكرين حمد يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات رب ارحمهما كما ربونا صغارا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا
dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.